Assalamualaikum. Sampurasun. Rejang wengi. Kamsah. Ke di mana dong teh bah? Dilegok. Cicakung banyak. Cicakung. Ya, benawan di bah. Penarikan barang. Wes. Tadi senait iya bintang tamu bah. Ayah. Oh rencang tadi banyak. Rencang. Saya teh bah. Ujang lonoknya. Ujang. Oh ujang toke, ujang toke. Kumaha aduh bah sehat bah. Alhamdulillah. Ujang toke. Sehat, Iya, atuh. iya. Iya di sarang ieu konten kreator itu bah. Iya. Iya. Oh anu ti Ubra ya. Iya. Namun ya abi punten Ya, yang ujang lonok ya. Iya. Kumaha bah ieu teh abi teh kan acara teh di ulam ieu teh ku abah nyangan. Karena iya abi kan ketiasa ngan cuma kan abi teh hayang terang gitu. Nah, etanya yang terang solusina Ya. gitu Biasanya maksudna. solusina bah kieu maksudna abi mah nya. Ya, beri jeung abi teh milarian lah. Istilah nama sebatnya teh Mistika ini. ibarat nama mun mimitian mah naon Ngawalan ya. ngawalan Iya. hayang coba-cobi gitu kan ya. Nah, gitu. Kumaha gitu reaksi yang diri abi gitu hayang apa. Akan halus ya. Nah, Ayo, leres nah, lah, gitu, leres kan. lah. Ayo tuh orang tuturkeun si Abah. Enak ka mana bah Abah kara. tujuan sareng posisinya tempat anu bade ditujuan bah. Ayeuna posisi urang teh kudu hayang penarikan barang gitunya. Solusi nama gitunya Punten maksudna. itu penarikan barang sapa kumaha sih maksudna abi kirang kirang uningan tah. Barang Soalnya ieu we bean- seperti jenis ieu naon eta teh? Piala sih bah. Piala, Oh iya. mahkota gitu Mahkota maksudna sih mah. ya. Bisa hayang terang mah gitu ieu teh. Emang terus aya gitu kasebat-sebat aya piala atau kumaha bah. Terus aya gitu alhamdulillah gitu. Eta abah eta teh saur batur atau abah anu terang gitu. Anu terang di dieu solusina. Oh, janten terus aya anu masihan terang bahwa di dieu teh terus aya gitu nya. Mohon. Ya, coba tuh, Bah. Nya kitu we. Ayeuna urang braksikeun we Ya. pokona mah. Yo, tusun ya, Bah. Abi ti pengker atau kumaha bah? Ya, Mangga dipengker di dinya. pengker. Ya. Abah, Kala ieu teh. Abi teh nyenyak ieu tapi teu aya isian gitu. mohon. Den gunda gandel. Wah, suasana Bah, eta bah. suasana mencekam. Suasana mencekam bah. Cungkal gitu si Abah euy. Bah, enak bah maksudna. Kenapa, Bah? Enggak bah, ngarawit gitu bah. Enggak bah, ieu naon? Ieu bah. Wah, ngejail atau kumaha? Aneh itu naon? Wah, tenang, Bah. Aya Nah, ngabae enak. gitu bah. Penarikan barang ayeuna dimulai lah. Ah, iya teh naon burukan atau naon sih anu ngebully teh? Bukan. Oh, anu ya abi teh naon coba. Jeung abi mah aya nu bijil gitu, si mumun teh. Wah, bener-bener euy. Enak cai tong ieu kumaha ya? Abi bah. Tuh, mahkotana Sana kampung. kuai ka sungai ya. Wah, dapat euy. Kameramen apa? Wah, bah ieu mah digana teh sami rada karatan kieu bah mahkotana bah. Mahkota panas teh. bah. Panas euy, rada ngebul bah. Kumaha itu? Bah ya abi kirang uningan nya bisa panas kieu kumaha maksudna ya abi? Wah, langsung ieu mah mantep pokona saya mah halus. Tapi panas teh panangan abi teh tos nyabak katel bah ieu teh. Wah, mudeuna naon. Oh, teu naon tapi mah baris ieu teh. Wah. Mahkota naon teh, Bah? Mahkotana Nah, kota ajaib dia mah. mahkota Yang penarik, Bener. penarik. Mika welas, mika asih kita anjeun tah. Woi. Mahkota bah. Mantap. Bah. Si Jepang pakai. Lumayan yang kelok si Tapi itu ayo sugan abi mah mahkota anu ku abi di emot-emot mah rada kumanya kuning-kuning itu juga emas. Tapi ieu mah bodas karatan mah. Kumaha bah? Mantap. wah. Waduh, Ya, lumayan. Ade. Jadi iya amun ketinggalan ku batur ya abi misalkan ngangge ieu kumaha tah? Leuwih sae. Hah? Mantap. Oh, mantap. Ya, Tapi ya, ieu posisina alhamdulillah mun ya. diangge wengi atau posisina beurang. Wengi Wengi amun Benar beurang ya, kumaha? benar ya. sampurasun.